Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang patupang di pamirsa sareng simkuring di channel Politikus Cilik. Anu baris medar carios babat tetar Sunda dina judul Itek Kian Santang. Pamirsa bade ngemutan sapertos biasa anu teu acan subscribe mangga diantos subscribe-na supados biasa nyokong channel ieu langkung tumbuh kapayuna. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang ngawitan babat tetar Sunda dina judul Itek Kian Santang. Di Gunung Cibodas, Kabupaten Bogor, aya arca batu pirang-pirang lobana. Disebutna arca domas, baheula mah cenah lobana teh 800. Hartina domas nyaeta 800. Jeung cek beja deui nu jadi eta arca teh kabeh oge orang Pajajaran. Anu henteu daek anut agama Islam. Cenah mah sasakalana teh kieu. Zaman baheula aya kerajaan gede, katelahna kerajaan Pajajaran. Dayeuna aya di wewengkon Bogor ayeuna. Sakurilingna dipager kuta Kacidatuhagana. Kaca-kacana aya di unggal madab sarta unggal kaca-kaca dijaga ku prajurit. Anu tohaga jeung samakta pakarangna. Sahabayan rek asup ka jero dayeuh kudu ngaliwatan heula eta kaca-kaca. Ari anu jadi raja di Pajajaran harita kaceluk julukanna Sang Prabu Siliwangi. Sang Prabu sarahyatna ngaragem agama Hindu, agama anu diagem ku bangsa urang harita. Lain bae bisa kuliah Pulau Jawa, tapi oge meh bisa kuliah Nusantara deui. Eta agama teh asalna mah ti India, asupna ka urang geus tibeh ditumula. Dibawa ku bangsa India anu daratang ka urang. Tapi di sawatara tempat mah geus aya nu ngagem agama Islam. Harita geus dugdeg kerajaan-kerajaan Islam upamana bae Demak, Cirebon, jeung Banten. Kitu deui jeung Palabuhan Sunda Kalapa anu geus kaereh ku Banten. Di dinya mah geus loba anu ngagem Islam. Ari agama Islam sumbarna di urang utamana mah lantaran yasana Wali Sanga. Kerajaan Islam anu natangga jeung Pajajaran nyaeta Kerajaan Banten nu dirajaan ku Sultan Hasanuddin. Ari puseur dayeuna di Sorosowan anu pernahna deukeut ka basisir Banten. Dina tempo anu singket Kerajaan Banten geus ngajangelek jadi kerajaan anu gede. Agama Islam dijadikeun agama resmi kerajaan. Sultan Banten kaungan niat palai ngislamkeun kerajaan Pajajaran. Nya anu pangheulana kudu diajak asup Islam teh tangtu bae rajana nyaeta Prabu Siliwangi. Lamun rajana geus ngagem agama Islam mah tangtu rahayatna bakal naluturkeun. Tuluy bae atuh Sultan Banten teh ngirim utusan. Eta utusan mawa surat keur ka Prabu Siliwangi. Kacaritakeun utusan teh geus nepi ka Pajajaran. Suratna tos katampi ku Sang Prabu Siliwangi, seratna diaos kelawan antare. Ari unggelna eta surat nganasehatan supados Sang Prabu sareng rahayatna enggal-enggal anut agama Islam. Lamun teu kitu tangtu bakal dirurug di Banten. Sang Prabu teu mindal sadapan anjeunna mafhum yen balad Banten tohaga tur samakta pakarangna. Cindek nama lain lawan-lawaneun tapi tawi seraja anu henteu dijajah tur maksadna ngabela keyakinan yen agama Hindu taya dosana. Eta nasehat ku anjeunna ditolak sapadamayan. Ari anu mawa surat di Banten teh sanyana urang Pajajaran keneh ngan geus lila ngumbara di Banten. Malah geus ka Mekah sagala ngajeroan ngulikna agama Islam teh geus kaasup alim gede. Lelah jenenganana Kian Santang kaasup salah saurang kapetengan Sultan Banten. Samulangna Kian Santang Prabu Siliwangi ngempelkeun para punggawa
mantri senapati katut kapetengan liana ngabadantenkeun saniskara pasukan negara patali jeung ditolakna nasehat Sultan Banten moal hanteu saurna Banten tangtu ngarurug najan waktu tacan pasti tapi sawadina kudu iatna ti ayeuna Sang Prabu nimbalan senapati pangluhurna anu jenenganana Narogol supaya nonghagaan benteng pertahanan sawatara kapal perang geus diparentah kudu ngajaga liliwatan di pagunungan supaya musuh ulah bisa nerobos ka dayeuh Pajajaran. Harita keneh parentah Sang Prabu dilaksanakeun Pajajaran sayaga nadah panaraja musuh. Kacaritakeun Wirakarta nyaeta hiji kapala perang ngonoman ngaraos hemeng lantaran kudu jadi senapati henteu diparentah nanaon. Anjeunna aya sangkaan yen anu mata kitu teh lantaran anjeunna saderek Kian Santang anu geus meunang julukan Macan Nusa Jawa tina gede wawanena kasartaan ku gagah perkosana. Wirakarta baget panasaran tur ngaraos kawajiban ngabela lemah cai. Anjeunna enggal mendekah Sang Prabu nyuhunkeun dipaparin damel ka prajuritan. Dinten-teu oge anjeunna rakyat Pajajaran sanajan jeung Kian Santang katalian babarayaan hate leutik mah meteng kalemah cai. Sang Prabu badanten jeung Senapati Narogol sarta enggal Wirakarta kenging parentah kedah ngajaga kaca-kaca belah kulon. Tapi waktu nang mimitian ngajaga saur Narogol kudu nunggu parentah deui. Wirakarta mungkur ti payuneun Sang Prabu paromana alum semu bingung. Sumping ka bumina Wirakarta teu senang manah nepi ka teu barang tuang barang leueut. Hatena marudah guling gasahan dipaksakeun kulum teu tiasa peureum tengah peuting anjeunna tapakur naneda agungan ka para dewa. Sangkan Sang Prabu ulah cangcaya sanggeus menang 7 peuting parentah nu dianti-anti henteu ngabukti. Wirakarta leungit kasabaranana tuluy nulis surat dina daun lontar ditulis ku peso pangot geus rengse terus diasupkeun kana ruas sarta ditutup ku malam rapet pisan terus dibungkus deui dibuni-buni. Wirakarta marentah gandekna gandek anu jadi kepercayaanana pikeun nganterkeun eta surat anu dituju Kian Santang di Banten. Sanggeus nampa surat si gandek indit kegancangan kaluar ti dayeuh Pajajaran rencepan. Eta gandek geus nyahoeun yen di mana-mana geus dijaga ku prajurit. Prajurit Pajajaran anu samakta pakarangna lamun seug suratna teh katangkep tangtu manehna bakal ditangkep. Dununganna oge geus pasti bakal kabaud. Dianggap geus hianat ka negara, hukumanna anu pasti nyaeta hukuman pati. Tapi tina percekaan eta gandek manehna bisa salamet nepi ka Banten sarta gancangna carita geus diaos suratna ku Kian Santang. Kian Santang kacida bungahna barang uninga eta surat ti Wirakarta komo saparantos uninga unggelna mah mutuh matak pikabingaheun. Ari unggelna eta surat nyarioskeun yen pangagung di Pajajaran kalebet Sang Prabu Siliwangi ngandung curiga ka Wirakarta ganjaran ti Sultan. Dina peuting Ahad legi tanggal 7 Kian Santang katut 500 prajurit kira wanci kongkrongok hayam sakali tangtu geus aya di Pajajaran deukeut kaca-kaca kulon. Lamun aya nu ngetrona pantok kaca-kaca kudu gancang dibuka sangkan balad Banten bisa asup ka jero karaton. Kitu unggelna eta surat walonan ti Kian Santang. Teu kacatur di jalana nu mawa surat geus datang deui ka Pajajaran. Jeung suratna geus dibuka ku Wirakarta, anjeunna bingung manahna marojengja ras ka raja anu jadi pupundenna, ras deui ka lemah cai anu kudu dibelaan. Tapi ras ka diri pribadi anu teu aman jeung ras inget ka Kian Santang saderekna. Wirakarta henteu gancangin putusan
Kacarita tengah peuting nu kaunggal dina surat Wirakarta aya di tukangan panto kaca-kaca. Wanci kongkorong hayam sakali aya nu ngetrokan panto kaca-kaca. Brai pantona dibuka lelaunan sup kean santang asup rencepan dituturkeun ku balad-baladna. Harita teh keur meujeuhna tiris lolobana prajurit sarana tibra. Ngan saeutik anu kagiliran nyaring ngajaga mundar mandir anu matak balad Banten bisa laluasa arasup ka jero dayeuh Pajajaran. Teu hese ngalabongohna anu keur jaga. Barang musuh geus arasup anu sarare buru-buru dideungkeun tapi lapur. Memeh nyarak kalapakarang balad Banten geus nyerampak di dinya terus bae disabetan ku balad Banten. Loba anu maot sapisan sapada harita anu salamet buru-buru lumpat lapor ka Senapati Norogol. Norogol enggal-enggal angkat ke karaton. Sang Prabu Siliwangi digugahkeun diunjukan langkung saya lolos ti palih wetan margi nu perang campur palih kulon. Balad Pajajaran keur perang adu hareupan ngalawan balad Banten anu bisa norobos kuta. Najan geus biasa tandang di medan perang harita masang Prabu sejen wirasat ngaraos perlu ngadangu kana pirujuk Norogol. Enggal bae sang Prabu lolos sagarwa putra medal ti dayeuh pakuan lebet kaluweung. Abdi-abdi nu seja bela pati pada ngiring sapangeus si karaton teu sirikna dikerib peti. Angkat urusuhan ka palih wetan sababaraha prajurit pinilih nyarengan ngaping ngajaring sang Prabu sagarwa putra. Ras mapai-mapai leuweung geledegan anu engke berasna ka Gunung Cibodas. Gai beurang burdul balad Banten daratang jumlahna loba pisan. Jeung pakarangna samakta der merangan jelema nu diluarin karaton. Saha-saha anu teu daek anut Islam geus ulah ngarepkeun hirup. Jadi para pakarang harita keneh antukna teu saeutik rakyat Pajajaran anu Islam sapada harita. Tapi henteu saeutik deui rakyat anu lolos pirang-pirang reana marubus ka leuweung. Aya nu milu jeung sang Prabu Siliwangi, aya oge anu leumpang sakaparan-paran. Atuh dayeuh Pajajaran teh ngaradak sepi di karaton geus parongpong ngan Senapati Narogol anu tangguh kawas hoyong ninga jajaten musuh. Barang nepi kean santang ka karaton rek mintonkeun kagagahan jadi lempes sabab ningali Narogol teu gedag bulu salambar teu mundur satunjang beas. Tanda prajurit lineuwih pilih tanding lain lawan-lawanan prajurit atah-atah. Lain sang hareupeun memeh sasarap, lain unghakeun. Sanggeusna papayun-payun kian santang uluk salam. Pok kian santang nyaur kieu. Ieu kaula gaduh iteuk bantun ti Mekah. Bade ditancepkeun kana taneuh. Mangga kusampean cabut. Upami kenging dicabut tawi sampean ngageng agama suci nanging upami teu kenging sampean kedah anut agama Islam. Iteuk ditancepkeun Narogol ujug bakal kacabut sabab kabedasanana pilih tanding. Tapi barang dicoba-coba bet iteuk teh teu onget-onget acan. Sababaraha kali ditarik eta iteuk kalah beuki jero nancebna. Tungtungna anjeunna waleh. Rumaos kareseh ku Kian Santang. Enggal amit kakean santang rek ngabujeng sang Prabu Siliwangi. Ngalah mandar kesaeun anut Islam, leumpang ngagedi gegancangan norang leuweung geledegan mitir pasir ngembing jangkar. Jungkrang-jungkrang geus kasorang anu disungsi can kapanggih bae. Heuleut sawatara poe sang Prabu teh kasondong ku Narogol nuju ngarereb di Gunung Cibodas. Sanggeus kitu Narogol unjukan nguningakeun peperangan ti wiwitan nepi ka wekasanana. Kitu deui hal jajaten Kean Santang, Narogol umajak ka sang Prabu supados kersa anut Islam. Sang Prabu mindel sakedap nembe sasauran ka garwa putra katut pangiringna. Kami nyaho yen di dunia aya nu langgeng marga kersa nu Bawisesa. Ayeuna agama Islam kudu nanjung
lamun terus perang sadulur, matak ancur tutumpuran, matak ruksak, matak rugi kasarerea, maraneh kabeh raga katineng, menang milih agama nu mada bae. Hari kami nanuda ka Mahadewa nyuhunkeun asup ka Suralaya. Hari takeneh Sang Prabu Siliwangi teh les leungit tanpa lebih ilang tanpa karana leungit jirimna anu sok disebut ngahyang tea atawa moksa. Mukantun bati melenge nalangsa taya hinggana prihatin taya tandingna sawareh indi tidinya lalumpangan sakaparan-paran nuturkeun indung suku. Sawareh cicing didinya ngarap-ngarap sugan panutan sumping deui. Tapi kawas geus kersa nu kawasa anu ninggalkeun maneh di Gunung Cibodas salin jinis kabeh jadi arca batu. Sarta nepi ka ayeuna diserebut arca domas, anu matak disebut arca domas di heula oge geus disebutkeun lantaran reakna eta arca aya 800. Ari nunruskeun mubus Laila narepi ka Cibeo ngahiji jeung urang kanekes. Nu asalna ti Banten Kaler, waktu rajana nu katelah pucuk umun. Kadeseh urang Islam, urang kanekes teh sok disebut urang Baduy. Padahal maranehna mah leuwih resepeun lamun disebut urang kanekes bae. Sanggeus urang Pajajaran anut Islam, kean santang terus ngislamkeun jelema-jelema lempang mapai-mapai pagunungan. Terus nepi ka basisir kidul ngajarkeun Islam di sawatara tempat. Lamun geus dianggap rengse, eta tempat ditinggalkeun nyeangan deui tempat anyar anu jelema-jelema anu can ngagem Islam. Deukeut Teluk Cilaut eureun di basisir kidul Pamengpeuk aya batu urut calik Kian Santang. Waktu anjeunna jumeneng raja disancang jujuluk Sang Prabu Gagak Lumayung. Ari pasareanana ayana di Kampung Godog teu pati jauh ti kota Garut. Sok loba anu jarah utamana di bulan Mulud. Nah pamirsa eta anu tiasa kabihatur carios ieu teh di ropea ti catatan uing anu diserat ulang ku Budi Rahayu Tamsah. Sipeuring nyuhunkeun dihapunten bilih aya kalapatan kaluputan dina kecap dina basa dina tata etika. Mudah-mudahan yang manfaat ka sadayana bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.